Montok. Montok. Ya, montok. Iya, kan Bang Dahar isuk montok. Ayo, buru. Ayo. Assalamualaikum Kang Kenji. Waalaikumsalam. Enak, Ce. Iya Kang Kenji, bade naroskeun si lantur ka mana nya? Geuningan teu balik-balik budak teh. Oh, tadi mah si lantur teh ka dieu, Ce, enjing-enjing teh. Anjeunna mah ngomong naon bade mancing cenah, Ce. Jeung si Cemplon eta mancing nama. Gaduh ka ayeuna jam 1:30 genep can wih we keneh wae ka mana nya? Mancing teh meni lila kitu nya berarti jadi bikin ieu teh hariwang ka kolot teh gitu teh. Kebangking ku abis disusul, Ce, gitu lah. Nya atuh ku Kang Kenji atuh nya. Nya kitu. Hendak di ditu ari ka ditu mah. Nya bade ka ditu disusul lain masalah biasana jam sakit tos euy, Ce. Ka dieu biasana mamanganna. Ayeuna tos jam 5:30 can bikin we mantak abi ge rada teu ngeunah. Iya kita hate using kumaonam gitu mancingna. Abdi ka dieu da biasana mah nyariosna teh bade sok ieu wae amangna teh ka Kang Kenji. Karena abdi teh ka dieu. Ai sugan abdi tas euy, Ce. Acan tuh di kamari ieu tos Radin kan teh euy. Oh kitu nya, Ce nya. Nya kitu we nya Kang Kenji nya. Ayo mah abdi ngaganggu ya. Teh teh ieu ya asa kan ngulinan dieu teh si montok nya. Oh nya gaduh ieu ulinan. Ulinan kieu Ce daripada ulinan ra. Hayam eta teh naon? Ayam, Ce. Atuh gini suara ucing. Emang kok gitu. Hayam abdi mah lamun di suara ucing teh nyut gitu. Kadang-kadang manuk gitu. Namun di hayam disebut hayam teh mungeunnya mah, Ce. Ararane. Gitu, Ce, hayam abdi mah emang pangulinana. Nya atos tuh nya Kang Kenji. Nya mun. Iya aya ieu gitu. Oh, nya mun, Ce. Itu nya. Punten ya enggak Kang? Henteu, Ce. Iya we ya, bagawan sama boleh. Ya, Mak. Waalaikumsalam ya. Aduh, aing mah si Cantur, si Cemplon pagawe teh teu sakunek kolot. Ngomong narek mangkat mancing. Aya kieu jam genep, arek jam genep magrib. Can kang keneh wae. Ieu budak kumaha bawa budak. Ya, kudu diteang ieu mah. Atete teu ngeunah ieu budak teh nya. Diteang wae kitu nya. Oke lah, bebe jala. Mantap. Uing ngarek nyusul si Cemplon nya topnya ane entong badeg di dieu. Cicing, para beloba. Tiganya tuh, ya cicing sia. Namun hayang naon-naon ngomong we, cicing. Jangan Plon. Mana saya kepetuk? Kamari aing eleh. Ayeuna. Aing dendam Plon. Oh, saya juga dendam, men. Aing kesel ya. Mana jaga petuk? Jaga petuk. Mana jaga petuk ya? Petuk. Tuk. Apaan tuh merentak? Salah. Mana jaga petuk? Keluar, jaga petuk. Si jangan goreng deh. Oh, goreng kok segitu. Wah, Oi, petuk. Tadi teh aing ngadenge anu nang tangan aing deui. Lahan nang tangan aing. Datang. Saya ke datang, tanya nyebut assalamualaikum, oi. Iya tuh kapok datang di ka dieu. Moal. Mau dendam? Dendam saya. Ayeuna awak mane rada beda ayeuna mane. Sangaran mane ayeuna. Itu ngaranna. Kasih tahu. 1 ditambah 1 Asik. sama dengan 2. Jauh. Silakan kurang 1 Asik. sama dengan 2. Oh, jadi siapa nih karnaon? Kami adalah pendekar 2. saudara. Weh. Oh, bukan gitu ya. Edan. Aing nyao ieu. Nyao guru sia mun kieu mah. Saha? Namun gitu guru sia si sengkeknya. Oh, amun lain naon tuh, Pak? Masalahna aing nyaho kata-kata eta. Nyokat. Oh, deui nu boga kata-kata eta si sengklek eta lanjut aing. Kurang azem eta si sengklek. Lain kurang ajar lain. Lain kurang ajar. Jakeun ka guru sia. Tang-tang ku aing. Dia palu jeung guruna. Anak lawan heula urang yo. Tibang nu kararieu ya anak-anak beurit. Sombong. Aweuna naonan bagi aing. Aweuna naonan bagi aing. Tuh, oh, urang deh. Eta.
Tuh. Aing di dieu, lain di ditu. Salah. Di dieu wak aing. Kamu orang mah. Nah, tenang terus. Oh. Keluarkan emosinya. Oh, keluarkan. Kita naon sia. Eta anu awakna gede. Udang sia bareng. Barang tuh. Naon sia gitu ah. Nah, terus supaya lagi eleh. Mana nak? Modal. Kenyawan kasaktian aing. Kajian sia, peribahasa nang ilmu kasih sengkrek. Oh, naon. Lumayan. Betul murun. Lapar Ya mah ini goblok. Keluarkeun deui ilmu sia. Ditahan gua aing. Gabungkan Evan. Kudu gabungkeun. Lawan hiji-hiji heula. Aya nyaho ilmu sia. Alusan mana bisa eta? Urang heula. Mana heula coba lawan aing. Geus teguh seserian. Lawan aing. Oke. Beles ya. Ini sia cok sia. Sia mundur lah. Dia lawan coba aing, ha? Aing nyaho pamer ilmu si sengklek. Ngomong cenah teh ilmu si tia. Dua. Lawan atau cengar-cengir. Ayo. Eleh kabeh. Tenang. Punya kabeh. Kabeh satu kan. Atak sia hatang lalawar ka aing ya. Kade sia guron ge. Mau menang lawan aing mah. Kuatnya. Beteng we digedekeun. Naon. 1 tambah 1. Baraha. Tiwa. Heeh. Nya geuning sia. Lah Sakola di mana maneh? Asad. Goblok sia. Sok. Lawan dua nana aing. Masieun Terus tenaga kita tur. lawankeun kabeh. Iya. Ya. Anjing goblok. Dia pakai emonan eta goblok. Belum sasi. Anjing. Aduh. Goblok si ayaan geuningan doang mah. Aduh. Belum ada apa-apanya itu. Anjing. Aing nyeri goblok. Satu. Aing kuat keneh lah. Aing kuat dikerah. Dikerahkeun tenaga aing kabeh ayeuna. Sakali deui anjing. Sakali deui. Ya, orang bisa jurus mana? Betot orang kita. Anjing. Aduh kaulah. Aduh kaulah nyeri euy. Ampun. 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 Mati. Wah, jengker. Wah, geus eleh geus. Aduh. Evan mayatnya main gegeran. Di gigir golongan eta ku siram geni. Gimana harta karuna? Hah? Gimana? Itu anu eta gede. Gede. Anu aya batu tukangeun anu teh gede di dinya. Oke, siap. Lain kadinya. Goblok. Kaditu ari sia teh hideung. Salah. Oke. Oke, yo.
Ada orang. Oh, ini kan. Kemana sih jaka petuk? Iya. Oh, ngalang gitu. Bes cengkar sih. Oh, jadi lebu Jadi lebu. Kali kita dia mau kurang. terbalaskan damplan. Kira kata karun enak. Ayo. Dengan sengelek modar. Terbalaskan, Pan. Terbalaskan. Ya lah tuh. Wah, sudah. Itu kata karun dari gue batu di dekat petuk cerah. Bengar namanya. Tamat tidak bengar. Ayo, makin ilmu jaga sengelek tong digali. Mau buka ilmu digali. Aku benang harta benang harta karun emang wah. Gimana, Pan? Harus kieu. Wih, bang kita, ayo Rona, tur bengar tur. Sia ya, Pan. Bisa sia torin tangan atau buset. Untung boga jaka sengklek. Orang-orang lu sarengklek kan. Anakku ya. Bengar ada tur kata karun. Kurang. Wah, ada apa jengkol anjing. Ini belum ditarnam, Pan. Kayak tip lah tuh. Ah, tutupan doi. Pan. Tebri. Pusat ke Serap men. Kisilau. Wah. Dia ini nonton. Wow. Makarmi. Emas men. Emas. Wih nih. Ayah. Nanti ya. Coba itu. Coba tuh. Tinggal itu emas tuh. Bang dong, padoting. Padoting. Ting. Jalawa orang manusia. Tempat wilayah orang tidak dago ku kaula harta karun teh geus kapiheulaan ku manusia. Tingalikeun yo. Tunggu manusia. Hei, tunggu. Tadi. Tur. Tunggu. Saya itu, Pan. Eta harta karun teh nu diteang-teang ku kula. Eta sade wae sih. Bisa ada wae halangan teh. Kelimbat. Hari mana budak saha ka dia? Wah, teh nyahoan. Dirinya saha? Aing teh Jakarimba, Jaga rimba, oh pasti saya juga rimba tuh. penghuni di dia puluhan tahun aing neangan harta karun. Neangan kalawang-lawang aing teh namun kapanggih harta karun dek beli TV. Hah? Budak kalajo di mah cari kuae. Tipi. Itu dipiceun. Anu mana? Aduh ti heula. Oh, Da kudu meuli cenah aya nama. meuli naon eta? Teh nyaho ngaranna mah patak aing neangan harta karun. Oh, Dikeunkeun ka aing harta karun. nyaho? Meuli si tomboknya. Heueuh, Kelompok. Oh, paling anak aing cari kuae. oh bukan anak geus kieu gitu. Ah, teh bisa kitu. Iya, harta karun urang geus ngelawan beberapa dekar. Aku udah berekeun ka manehna. Berikan sia-sia. Ah, Hina tuh. Cemener gitu mah. diberekeun moal. Moal. Namun mau diberekeun gelut jeung aing di dieu. Ada gelut anu di sawah teh kan? Lewat. Oh, belut eta mah. Ayo. Ya, lain nu di sawah. Ya aing gelut teh kieu. Tah, tuh. Ngawanianan. Tur, ceklan tur. Ngelawan orang tur. Sikat wae geus tur.
Nah, trompetnya ya. Cuma lawan kasih jaka petuk sakatu saktina oge eleh umur ieu. Siga saung loba bacot teh aya si anjing. Sikat wae. Haj. Kira-kira kebalik cukuna ieu pabalik. Kalau kos itu gini ya, dulu teh gini. Ay. Set. Tenang. Hai. Ngalungit euy. Ngalungit ya. Jangan lagi gitu sih. Oh, syukur. Hebat eta. Kok bisa ngalungit gitu, euy. Buset. Atau bisa tukangun deh, buras. Lain luas doi, euy. Ah, Adet. luas. Tarik sakit tuh. Tuh hebat eta kekuatan eta aya dewa. Ya, ilmu maneh nepi ka mana? Pendekar 1 ditambah 1. Wah, Sama. Hela urang hela tuh. Sama dengan 2. 3 Dikurangi 1. sama Dengan 2. Kami pendekar 2. eta teh berarti maneh pendekar matematika. Itu zaman baheula nyawa matematika geuning. Zaman banyak bacot, zaman banyak bacot. Terus enak mau loba omong buru-buru anak aing cerik di imah yang laju TV dibikeurkeun moal eta. Moal. Urang butuh SpongeBob nah SpongeBob kartun meureun. pokokna mah anu kitu lah karunya anak aing cerik wae di imah yang laju TV bisa. penting lah lajo sirep jeung sirem wae. Cecerot tong sirep atuh. Lembing atuh lembing lajuan mah. Kaluarkeun ilmu maneh saloba-loba dinu awak maneh. Sikat wae tur. Hah. Tapi udah naonan kan cek orang ge. Opan modal kan. Ngelawan. Nyanyoanan mana rimba. Kuring nyerah Kan orang ge nyerah. kuring. Tapi kuring aya amanatnya manusia. Kuring injem duit yang meuli SpongeBob. Beran tur. Anak orang lalajo TV. Tur. Karunya teh kabeli etana jadi disetel teh sapeupeting teh sirem. Lain lembing lain. Lain. Lain lembing. Minjem mewing menginjemnya. Tayo ora Oke, kira-kira dibayar. Eta zaman baheula. Namun orang dagang Zaman baheula aya TV sagala. Ngau tuh minjem lah duit sabaraha we ka denteng eta kop yang maneh kabeh. Bere tur. Heeh, pasrahkeun we ku kuring. Mas bere plon. Dimuli beas meureun Ya jam beas. Heeh. Karunya budak di imah cerik wae nuhunnya. Oh, bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahagia mah pendekar teh gini enggak? Arek balik ya. Oh tuh. Karunya budak teu kabeli etana. Tadi tuh ngelawan atuh gitu, mental we atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Set, eta geus ngapung. Kekuatannya hebat. Aya plon. Coba lihat tur. Bengartur. Cekel tur. Buset tur. Wah, mantap guys. Woi, emas. Woi, Bong Harus. Wede, ade. Wah. Hidung gimana plon? Mantap men. Mantap men. Kilok plon. Iya. Guys, sengklek guys. Cek petuk. Tularannya. Tularan tur mengatur. Kapan aya? Aina. Kela, kalau masa atoh kene. Nang duit coba ya tak karun. Aya plon sing aya di pendekar. Disikat lagi. Aduh si cantur ya ngagawekeun urang indungna datang ka imah guru tuh urang ketemu ngomongna jam sakit can balik keneh wae ieu budak ka mana ya kan mancing ngomongna mah duh Kang Japra bener ya mana Kang Japranya
Nah, Kang Japra teh. Sakadenge suarana mah. Oi, Kang. Kenaon, Kang? Oh, keur ngadawong. Oh, bener, Kang. Kebeneran pisan je, Kang. Heeh, aya naon Mang Kenji? Inu nasi lantur neangan. Heeh. Ka Uing tadi ka Imah. Omongna mah kieu. Punten Kang Japra, Kang Enji cenah. Ningal si lantur henteu ti enjing can uwi-uwi. Ya tadi memang aya Kang di Imah. Wae bejakeun ka indungna teh. Ngan ayeuna teh ngomong mancing, Kang, mancing. Tapi ti isu nepi ka ayeuna rek jam genep teh can uwi keneh wae, Kang. Tadi ngalewat. Mang Kenji, namun aya Kang Japra bejaan. Misinean urang rek mancing. Nah, tadi nama nyusul. Itu urang ka dieu cenah. Kapilan ku urang, namun amprok ke Mang Kenji bejakeun cenah Kang Japra. Eta kadinya mancing. Duaan da jeung si lentur. Kang Japra nyaho tempatna. Nyaho. Yang sana susul Kang, masalah indungan yang wae teh. Nyaho Bang. Ayo teh. Sore ang ieu teh. Aduh, ide lain Kang Japra. Ide lain. Aya dinya di mana? Nuhun Kang Japranya. Waalaikumsalam. Kayak lon. Waduh, Kayak lon. iya budak. Ayo. Mantap lon. Pada molorin naon harta karun. Kayak. Parah ya mah. Parah ya. Ieu mah. Wah, bener ya mah budak ngimpi ge nama, ngimpi harta karun ge nama. Karun tur. Berapa kali dengar lon. Budak we. No. Budak. Harta karun di mana? Di mana? Woi, harta karun di mana? Harta karun. Mata karun. Harta karunnya mana nih? Harta karun. Lain harta karun mana keur mancing. Hah? Mana nu ngani ngimpinya? Ngimpi meureun. Ngimpi gitu tur. Jadi banggar bener pelan. Bener. Di Bareto. Itu sih ngimpi eta sih petualang eta teh ngimpi meureun urang ngalawan-lawan pendekar jeung kapetu. Jin Tomang. Emang mana ngimpi naon? Harta karun di alam. Yo euy. Alam naon? Pokoknya mah jelema na kana ritu lah. Alamna beda alam asana. Matak ecek amang oge naon lamun mancing teh lain molor, mancing. Ari kirek molor mah balik nenan molor di dieu coba. Tunduh mah kasarean. Yo, jam baraha ayeuna coba ngarti teh nyaho teh jam baraha ayeuna? Oh zaman euy. Kedua. Jam genep monyong. Jam genep. Oh, kedeung di magrib. Wah, isuk pakai jam berapa sih? Isuknya. Nyati isuk maneh keur bebijak amang di mana naon rek mancing kan? Jam 7 eta teh mangkat maneh. Ayeuna jam genep. Mun teu urang ka dieu amang ya, maneh kasarean di ka peuting di dieu. Coba. Tuh indung maneh tadi datang ke amang nanyakeun, "Mang cenah, aya cilantur eueuh." Kamana teh nyaho can balik keur nguseup jeung ciri cemplon. Jangan, Mang. Berarti selama ieu urang petualang eta teh ngimpi meureun tur. Tuh, ngalawan kitu teh. Geus maneh tong ngaco lah, kira-kira rek mancing rek sare mending di imah. Di dieu mah bahaya ke maneh molor aya buaya dicaplok, podar maneh meureun. Caplok balik kan ya. Caplok deui. Buset deh. Geus cenah mau balik lah. Teu hideng mancing ngadon molor. Baik. Bawa, panjingan bawa. Wah menang lah. Ngimpi. Bawa panjingan atau bawa tan hiji tah bawa tah. Tata bawa. Ayo buru geus balik. Balik cenah.